Gajaksena dipayahan siap wae. Tuh jang kitu we ngomong teh. Ingat tuh Pak. Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam. Semar kuncung danar wulung ai danar teh nyaeta bisa madangakeun manah ingkang peteng. Hartina bisa nyangan hate nu keur poekeun. Ngurang kalih yumput disapengkeun reuma. Ayan disapengkeun tatangkalan anu rada jangkung nyumput meureun era. Laras. Cinjang urang sampeurkeun deui. Wah, kan sampeurkeun. Amuing agan. Wah. Nah didinya nyumput aja Pak. Nyumput tadi didinya. Oh si Cinjang tong cekcok. Waduh, boga jago di Astina dulu yuk. Pameget Pak. Heuh dulu jang. Katingali bega eranganana eta karunya uligir da teu kumaha teu meureun. Aduh, di dieu euy. Agan. Aing Gajaksena. Naon cenah? Aing Gajaksena cenah. Asa dipapatahan meureun ngomongna ku gajah. Moal lemes si budak ngomongna. Lagi sabalati danar diremekeun sadayana. Pamugi Allah ngadadar. Nyalametkeun sadayana. Pak Haji Sidi salayana. Walacaikeun rantang si banyu dina galeungan. Si mah bisa parakang Pak Haji Rahmat yang akan kemang culak kemang tanjung sanes kemang kaca piring. Tang-tang kaya abu sing langgeng asik kakuring sing langgeng asik kakuring. Malak sumpah di Jumaan, malakna di sisi haur. Nada sumpah, nada maaf Ibu Nengsi, bilih abdi langkung sahur. Sindang aya parapatan, cisarangkeun lembur
gitu ngomong tuh Pak Semar pengangken-ngken Mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung goreng na alam Semar kuncung danar wulung ay danar teh nyaeta bisa madangakeun manah ingkang peteng artina bisa nyaangan hate nukur poekeun nya boh budak boh kolocing kanya bijilkeun oeng-oengan teh tutung kusan teh ulah kalakarang kedut wungkul cek nu bohong mah cenah buru teu na Semar teh lain ku rai kadut ku ilmu aya paribasa geuningan Semar-semar ya winangun Semar-semar bandar nangka badranaya aja udah maksudnya kayak ngabodor wing mah cing kanya Pak kumaha pasangkan budak teh ngarti supaya pinter komunikasi ngarti cerdas nya bijiekeun kanya saya ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mansur ing datulah nun Gusti nedapa padang ati ieu murang kali nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mon sorong tanding sarengenge lir bulan tanggal 14 caang padang narawangan gedong ruket tali rasa pangandeg pangancing rasa barabai kemang kastore kulit waru angan daru sinengul cing cerdas cing pinter cing ngarti cing soleh keun bae basa kasar oge hate nu penting mah hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aya kitu kalimat teh tuliskeun ge nya tapi teteh eueuh dina hadisna teteh bina